صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به ليلة ميتا كذلك تخرجون. وقيل في آية الأخرى: وأنزلنا من السماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. Bapak Ibu sadayana anu sami-sami hadirin di majelis Haflatul Mubarakah dina ieu wengi anu mudah-mudahan di majelis teh diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sadayana urang panjatkeun rasa syukur urang sadayana Allah anu Maha Suci, anu Maha masihan nikmat anu kalitan ageuna ka urang sadayana nyatana nikmat sehat, nikmat iman, wa nikmat Islam. Tahiyat salawat dan salam ka Nabi urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna nyana di zaman poek kana zaman terang-terang sapertos kieu anu mudah-mudahan eta nurna cahayana dugi ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut kana ajaran agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana karaos pangitanya ka urang sadayana aya teh sasih naon teh mulut mah kamari tos kalangkungnya aya nama silih. Nah berarti silih teh karaos tah kamari mah bahasana teh seseurna mieling ngagungkeun Nabi urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kamari mah lepas pami urang sasasi kamari teu emot ka junjungan urang kacida ya kacida sabab Nabi Muhammad teh nyaeta laulaka makhlaqal aflaq gitu. Lamun mah sanes karena anjeun ieu aflaq teh sakur dunya awal didapatkeun. Jadi inti daripada penciptaan teh nyaeta nurna kanjeng Nabi Muhammad. Intina teh lamun mah sanes karena nurna kanjeng Nabi Muhammad oleh buka. Kata bisa sasi kamari terkhusus di Rabiul Awal orang sadayana di pedar dikawit siroh, dikawit perjalanan, dikawit panginten geografina, uningan pangintennya dari si kamari. Nah, eta teh mugia sing janten pelajaran yang orang sadayana sing janten contoh akhlak anu kedah di ilampah urang sadayana. Sabab Rasulullah wa Allah diciptakan teh kangge naon? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kami nyampurnakeun akhlak. Samodaya cariosan, samodaya pidamelan ge eta teh biasa kabukos ya. Kamata teu aya cariosan, teu aya pilampah Rasulullah
Allah anu awan. Doa awan sakedik langsung ditegur sakedik nomornya dan lain. Kata manusia pang mulia teh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kita keluar dari sesi orang hancari ya. Kaulah di dia mengatakan insyaallah pada hancari fikih. Sabab ia fikih teh kalitan utamina. Ibu kalau bahasanya terang fikih. Naon fikih. Cik pada masalah fikih kan naon? Fikih teh kata aneh sih ucapkan ya. Fikih teh biasa disebutkan tata cara, biasa disebutkan ilmu. Singkat nama ilmu supaya orang paham karena tata cara ibadah. Kita namanya fikih. Ada secara bahasa fikih teh paham, memahami. Orang pada ibadah kacan paham karena fikihna berarti orang kacan laras ibadah. Gitu. Awalnya tadi eta fikih teh kada yang masalah orang kada dipaham heula orang sadaya supados ibadah-ibadah anu ke orang bari lakukan teh janten hiji ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesan palingannya ayat usul naon teh hujan. Usul cair teh. Usul anu di Arab ku tukang tani, teu di Arab ku tukang pasar, di pasar cukrek ku hujan teh. Komo sok jalan tukang angkot banyak deui. Tadi hujan teh jadi perdebatan. Anu hiji ngabutuhkeun hujan, anu hiji mah teu aya hujan. Kasong timah di bawah. Hari panas ya Allah, geraturkeun hujan, karunya petani, moe cai acan. Gara turun hujan, ya Allah hujan pangabeng teuing, banjir wae. Pangabeng teuing, becek wae. Nah, urang teh hayang naon? Tawatan kawan kita surat Al-Mu'minun ayat 18. Walladzi nazzala minas samai ma'an biqadar. Salasna Allah ngalongsorkeun hujan teh ku kadarna, ku kabutuhan tiap tempat. Nah, ku kabutuhan eta teh Allah fa'ansyarna bihi baldatan maita. Anu eta kabutuhan tempat nanti ku curah hujan teh Allah ngahirupkeun nagara-nagara anu baik kumaha. Tah disebutkeun nagara anu modern kumaha? Nagara anu tandus, nu kakirangan cai. Nah, aya di alam dunia ieu nagara anu can pernah ka kucuran hujan. Aya sadayana ge ka kucuran hujan, namun aya kadarna. Yang urang di dieu jeung di Kamerun mah beda. Di urang di dieu hujanna per misalkan kilosasi sekali atau per kilosasi. Di Kamerun mah memang jarang. Tapi sok aya. Bahkan dicawiskan di keterangan di Arab moal banjir, moal turun hujan, aya nama turun hujan, aya nama jadi banjir. Bahkan dengan hiji dukalar sukan ke dengan hiji video ninggal turun salju, Eta tos keluar tina istilah nama rotasi atau poros anu kumaha biasana berjalan. Eta nyirikeun bahwa suku bumi teh atau suku anu makhluk Allah di bumi teh tos berjalan sesuai dengan mestinya gitu. Tak kurang singsa dengan doa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, muatkan kaula dina kayaan husnul khatimah. Kadang pada titik akhir orang memang wata aya dari orang ngomong ya Allah mengharapkan abdi kita harus mengharapkan mereka mengharapkan atau harus mengharapkan soalnya di bumi gitu.
anu nyatakan Allahumma tawil umurana ya Allah panjang umur kami panjang umur cing panjang geus panjang dipanjangkeun eta umur nya saanjeun umur dari bumi kumaha kitu awatak kami kan Allahumma tawil umurana dina hati orang kafir taatillah dina taat ka Allah sabab eta umur anu diamit kana taat Allah eta dieta sebagai ibadah pami umur eta kami orang jalankan sakumaha biasa orang di dunia itu iman jantan tuh niat orang kumaha ya tongkorok itu angkatlah orang ke tempat ibadah tapi kena hati orang puntennya misalkan motor apa yang apa tiris-tiris ini kurang boleh kita bagian belajar CTI tetapi bentena orang ngalajukan buat kapaksa sengaja sarang kapaksa orang ke masjid diganjar ini angkat masjid walaupun kapaksa sabab dina ibadah mah aya peribahasa cekel baheula Allahumma paksa dimitina kudu dipaksa karena jadi dia biasa ada berhenti kesadaran orang teh laksana salat teh betul abi mah insyaallah ikhlas padahal di hati mah capek cangkeum tiap mau ada imam bacaan panjang ada imam doa panjang betul tapi kulantaran yang dina ibadah insyaallah jadi kasaya insyaallah walaupun terpaksa termasuk aya ibadah atau nabi awasan anu eta dina urang dina niat orang pamer tapi ada jantan ibadah, jantan pahala. Naon eta? Salat. Sok kalau salat ada pamer ke. Ya harapan suka orang di luar ieu, di luar pangumuman. Ya. Insyaallah sadayana jantan kasaya eta bacaan salat. Tah aya teh masuk hujan. Mata hiji kautamian kana orang muslimah dina hujan teh salah nama aya momen atau waktu anu sae nyata waktu di jawaban doa kumaha di hadis kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'an anu sapone hujan ngawas doa eta atau nabi belakang bae ulah doa heula kan bae di rumah Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah sayyiban ya pamugi hujan teh nafi'an janten manfaat ulah matruk bae hujan di bawahnya enggak nah gitu dan di mana Allah memberikan hujan teh pami urang dibarang doa eta insyaallah hujan eta jangan kaberkahan ka urang sadayana urang misalkan kada urang ka sekolah doakeun ya Allah pamugi urang ka sekolah teh teu kahujanan ya oh iya panik luas doakeun sabab kege aya waktos aya hujan teh rada mau terasa gitu. Tah ieu berhubungan sinaran hujan teh aya hujan turunan naon? Cai sanes atau habis. Ya, tah eta teh cai turunan teh. Ya, panita biasa ngalami mah hujan apes. Tah orang bahas insyaallah dina wilayah orang bahas ngeunaan cai. Tah ibu fakta nanya pilih yang terang. Lu terang yang kesalah. Cai teh di bumi teh 70%-na cai. Bumi urang sakitu ageuna tah 70%-na teh cai. 30%-na daratan. Sami sareng jasad urang ge 70%-na teh cai. 30%-na anu sanesna jual cai gitu. Makana dia Bu pami dina sasi saum sok rajeun kieu nahan diheulakeun kada cai heula kalau ka tuan. Sabab cai teh bagian tina awak urang da kajeng teh ka tuang batan teu
rajin biasa ngajagi atau nahan dina lapar tapi haus Bu. Haus. Nah, heap teh di rumah. Tah eta teh salah sahiji namun itu ageuna cai dina awak. Tak termasuk di bumi urang oge 70% teh cai. Anu mata urang sok ningal laut, parantos ka laut. Kantos tinggal tungtung laut. Oh, kan kantos tinggal tungtung laut, sudah gitu tungtung. Nah, laut teh tungtungan. Ageun teh Bu. Ya, tah ieu teh laut teh diperdebatkeun ku ilmuwan teh. Ilmuwan kahiji ilmuwan menyebutkan bahwa bumi teh buleut. Atuh berat laut apa hees? Buleut. Nu kaduana ilmuwan anu nyebutkan bumi teh datar gitu. Atuh kumaha cenah eta laut teh bisa. Nya urang mah ada lain bagian eta bagian keun we. Bagian keumuman eta mah. Namun kami menurutkan Quran dan hadis eta teh bumi anu urang dipijak teh nyata hamparan. Gitu. Nanti hamparan teh kumaha? Betulnya tah sareng dina hiji keterangan dina hiji nas aya tungtung bumi. Anu eta tungtung bumi teh parantos dipijaki ku hiji nabi, anu eta nabi teh aya jumeneng bumi ka ayeuna. Nabina Nabi Khidir. Tah Nabi Khidir teh ku Allah dikersakakeun ngaleukeut cai kabadian. Anu eta cai kabadian teh ayana di tungtung bumi, tah aya tungtung bumi teu disebutkeun bahwa di mana. Ngan tepatna teh poek mompeng ke aya nu tiasa lebet diwali eta Nabi Khidir. Tapi Allah dipiwarang Nabi Khidir lebet ka dieu ka eta tempat-tempatan ngaleukeut eta cai kekal di ayeuna. Kacangan bener Nabi Khidir diangkat ke Allah supados tiasa taklim ngajarkan para wali-wali Allah. Sabab guruna para wali-wali Allah teh nyata Nabi Khidir. Allah di Indonesia seueur para wali tah anu tiasa usul langsung, tiasa berkomunikasi langsung sama Nabi Khidir. Nabi Khidir teh guruna saha? Guruna Nabi Musa. Nabi Musa wae teh kiakeun. Mayuna Nabi Khidir. Itu saking seueur hikmahna. Saking seueur agung hikmahna. Ninggal murang kali nya Nabi Khidir dibunuh langsung. Nabi Musa mah ninggal perahu di bolongan. Ninggal bangunan diruntuhkeun. Tah padahal hikmahna. Tah saking eta namun kitu Nabi Khidir ngagaduhan hikmah langsung ka ayeuna masih kene termasuk opat Nabi anu masih kene jumanan kuwi kaya kang buktos gitu. Dia wilayah. Kembali ka dia. Tah urang nyaroskeun cai tah naha urang kudu paham kana cai sabab di urang teh teu sadayana cai teh suci. Tah cai anu urang tiasa diangi suci teh cai nu kumaha? Cai motor geus kan cai. Tah cai nu tiasa di urang diangi suci teh eta cai nu suci tur nyucikeun. Ayeuna urang diminum eta cai nu kumaha? Aya nu suci, aya nu tur nyucikeun oge. Ego oge. Tah aya urang bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, numbutkeun dina ieu kitab sebatan daripada cai atau nabi cek bahasa Arab ma'un ya. Al-miyahu allati yajuju ayasu at-tahiru biha sabamu miyahin. Ayat 7 cai anu diwankeun pikeun urang ngalaksanakeun suci. Ayat 7 cai. Kahidina cai anu eta cai teh munculna tilangin. Naon bae cai tilangin teh? Cai hujan. Nah, cai hujan menang diangi ibadah, diangi suci. Biasa. Ya. Jadi cai hujan mah kalau bentak teh tahirun mutahhirin. Ya, suci tur nyucikeun. Ngan kade cai hujan teh lamun ditaniana kumaha wadah
jadi kotor. Dua balik pembagianna kita kondisi apik tong peda lagi ada cai hujan ayeuna dina lantai lobati kotor atuh jadi najis gitu. Kana teh cai hujan. Ari pembagian cai anu 7 teh kabagi 2 sumber. Kahiji sumber roti langit tadi disebutkeun, kadua sumber anu di bumi. Anu di langit naon wae? Kahiji cai hujan, kadua cai salju. Aya urang salju? Aya kan teh orang itu ini teman. Kudu antara kudu selatan teh. Apa itu? Tentara. Tangan tiluna cai ibun. Tilu cai eta lungsurna ti langit. Eta meunang tohirun mutahirin. Artina suci tur sucikeun. Tiasa dianggep kurang suci. Kaduana cai anu kaluaran ti bumi. Kahiji cai nahar teh jawalungan. Tapi tong dicontoh walungan kurang. Eta mah walungan tos terkontaminasi eta mah. Tinggalna walungan di kampung-kampung minggu di luhur di asri kene. Anu seueur batu, sanes seueur pampers. Sanes seueur bahan ieu baju, kasur. Irigasi gini, komodi sampah mulai terkait, saya nama saya sudah sayang ini. Jantan cai walungan, kaduana cai susu, rangi susu, cai susu teh, saya cai susu ya, cai sumber cai, seperti teh cai susu. Katiluna cai sumur. Kaopatna cai laut. Jadi nu tujuan eta teh kabagi dua sumber di langit jeung sumber di bumi. Lamun urang ninggal kana eta cai teh sok kana kada urang maneh sok lamun di laut. Pasal kumaha lamun di laut teu aya cekat. Aya teh cai laut obat. Nah biasa gitu biasa. Kan asin meureun. Jadi masalah kayak sama asin lagi asin murni sanes asin kuholat anu kacampuran anu biasa kejalima anu kacampuran gitu. Sumpah biyahu tanpa simu ala badi aksamin kahiji ahaduha tahirun li nafsihi mutahirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'u al-matlub an qaydin lazimin fala yadurru qaydul al-manfaqu kama yudhiri fi kaunihi mutlaqan. Ieu cai teh lantas dibagi kana 4 bagian. Bagian nu kahiji nyaeta bagian anu suci tapi suci tur nyucikeun tapi makruh. Suci tur nyucikeun tapi makruh. Naon istimaluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Anil qayyil lazimin fala yadur qayyil al-manfaqa kama yudhiri. Nah, kumaha kitu teh? Contohna cai sumur ya. Tanah disebabkan itu makruh cai sumur. Sabab eta mah cai sumur mah cai anu murni eta kaluaran tina jero kan. Teu kacampuran anu misalkan lamun sareng pabrik. Cakat sareng pabrik tekstil contoh di Majalaya, eta telah dipertimbangkan 2 hal. Kahiji kurang ambean, tinggal rasana, tinggal warna. Anak peneta kecampuran wehna ulah diangin walaupun sifatna cai sumur. Terus diulah langsung diangin. Wasani nokaduana tahirun mutahirin makruhun suci tur nyucikeun tapi makruh. Istimalu bil badani la bisawi anu eta angin teh meunang di badan tetapi makruh kangge awak tetapi teu makruh kangge pakaian. Naon contohna cairna? Wa huwa al-ma'u al-musammasu. Eta teh cai anu
anu kapanasan ku panon poe. Dua we teman. Cai anu kapanasan ku panon poe eta teh jadi suci tur nyucikeun tapi makruh. Makruhna kunaon? Sabab eta cai teh ngandung ilat. Naon ilat teh? Penyakit. Naon penyakitna? Panas. Kasapa cobian. Saember we. Urang disimpen di tengah lapang. Tos panas urang ngewudu panas teh. Panas atuh. Tah eta ilat teh. Namun aya selanjutnya ayat al-musaf wa bitasir syamsi fi wa ina wa ikrausya'an fi kitrin harim fi inani man tabi ila ina al naqdaini di qadari yawalihima. Tah anak pun misalkan kurang ngagaduhan wadah emas atau napi perak, emas atau napi perak, sanes masih. Aduh. Nah, ngagaduhan wadah emas atau napi perak diange kane wadah cai anu eta kapanasan ku sinar matahari, maka terjadi masalah. Kecuali wadah emas jeung perak. Tah lihat di wadah emas jeung perak berarti makruh. Ya. Nah, wadah emas jeung perak biasa terjadi makruh. Sabab emas jeung perak mah tiasa nyerep karena dat-dat anu berbahaya. Ai urang masih kena aya wadah emas jeung perak. Berarti berharga di tempat baheula. Zaman Majapahit mah tong boro wadah hihit, hihit wae tina emas. Gitu. Angin lagi beda tina emas mah. Rada sengit mahal. Air tina sesek eta mah pan sesek awi mah kan geleburannya eta sanginna tah tina emas mah beda. Bongkar. Tah kitu benten teh. Tamatak tina wadah emas sareng perak mah teu makruh. Tah kumaha basa kalau misalkan dina eta wadah teh ilatna tos teu aya. Panasna tos teu aya. Meunang dia wudu. Meunang. Sabab ilatna tos teu aya, panasna tos teu panas. Gitu. Tah eta meunang. Gitu. Wa idza barida zalat al-karohah lamun eta tiisna geus muncul atau panasna tos teu aya, meunang diange gitu. Meunang diange wudu. Nah. Terus wayukrahu ayatan syadidus sukunati wal qudati. Tah urang oge dimakruhkeun susuci teh ku cai anu panasna banget ku cai mamola. Kade karek naheur pada atraksi wudu atau meureun jadi naon gitu yurisul melepuh kena teh jadi ngawaris ieu ngawaris naon hawa kulitan ya. Temenan kudu cai nu panas teh cai aya di wal burudati kudu teh teuing oge sami temenan. Komadai kudu cai es wuduna dilembang terusnya mau ya kajian teh nguluhkeun gitu. Jadi kudu panas kudu teh oge sami tegeni dimakruhkeun. Terang makruh. Ibu bapak terang makruh. Terang makruh. Makruh teh dibenci ku teu dipikasep. Ibu bapak mam jengkol jeung peuteuy. Sok mam jengkol peuteuy. Nah, candikan tinggi doka ka masjid eta mah makruh. Sabab naon? Mun sanes jadi bau teh dibenci. Dibenci ku batur, dibenci ku para malaikat mau masih rahmat. Mau ngadoakeun mau ijabah doa gitu. Tong para jengkol jeung peuteuy. Bawang beureum. Da cek sorangan mah meureun teu bau. Tapi yang gigireun. Assalamualaikum. Wah langsung heboh tak gitu. Jantan jadi kamu pelajari. Wakif musalis tabagian katiluda dieta qahirun fi nafsihi
ghairu mutahhirin li ghairihi. Tah ieu mah suci kangge dirina tapi teu suci kangge nu sanesna. Gitu. Naon eta cair teh nu kahiji wa huwa al-qaul musta'malu. Eta cair musta'mal. Naon ari cair musta'mal? Nah, cair musta'mal teh nu bahasa Arab musta'mal istamil istimal bahwa mustamil wa dzaka musta'malun. Anu parantos ya. Eta anu parantos dia diano. Nah, maksa di dieu mah qira'in hadatsin aw izalatin najasin illam yatabayyan walam yazid wasnahu ba'dan bisolhi ba'dan bisolhi. Tah cai mustamal nate nyata cai anu sabada pikeun ngangkat hadas. Ari ngangkat hadas teh aya sabaraha? Dua, kahiji ngangkat hadas alif. Ngangkat hadas alif kumaha carana? Wudu eta hadas alif. Hadas hadas alif. Pami hadas ageng eta Bu ibah ya, junub, mandi junub. Tah anu disebut mustakmal teh nyata cai anu ngurucut sabadana ngalangkungan kana anggota wudu. Eta disebutna mustakmal. Contoh ya. Orang teh wudu dina ember tapi teu disiukan ember ageng misalkan nya. Langsung diancol, dikopong. Tah acai anu muncul sabada ngalangkungan anggota wudu eta disebut cai mustakmal. Lamun caina ngurucutna dina wudu anu kahiji. Urang wudu sok sabaraha kali balikanna anu katilu eta mah sifatna tahurun mutahhirin. Artina suci tur nyucikeun. Biasa deui anu wudu. Tah ari nu mustakmal mung suci wungkul teu biasa diangge wudu, biasa ditaheun. Biasa karsa mah ngaleut tilas ieu, tilas kaki. Kan wudu teh da wungkul. Baik tapi pamenge ta wuduna tilas ieu, tilas pundian orang tua orang sadayana baik bapak atau ibu tilas wuduna ampalkeun dileungeun insyaallah janten hiji kemudian urang. Eta teh manghirap deui isa ieu duga ti saha anjeunna payok tadi kakolot bahkan tiap orang tua wudu teh ditarian si cai wudu nate dileungeun ku anjeunna. Eta keula wudu kolot mah ya orang teh beran keur manda aya disebatkeun bade weuhkeun sakumaha belas dasar mau biasa. Tah kitu cara. Tah eta nu kaduana cai anu izalatin najas nyaeta cai anu suci pikeun dirina tetapi anu teu suci pikeun saha teh nyaeta cai anu mutana najis. Naon cai mutana najis teh? Tah cai anu kana najisan itu nyaeta bae najis naon wae bade najis naon wae misalkan dina hiji naon kitu bak tempat wudu aya di dinya teh beurit bangke ya atau naon wae misalkannya. Tah pami misalkan eta naon kitu bangkena anu sifatna hewan anu darahna mengalir. Tah maka eta teh cai hukuman najis mutana najis. Tah ampun misalkan kumaha lamun misalkan hewan anu aya dina cai eta teh hewan anu teu darahna ngalir. Contohna naon? Laleun, nyamuk, seueur deui mah hilangkeun nu terang teh eta mah. Tah eta mah pami misalkan kepluk ka eta laleun sareng nyamuk kanian eta cai walaupun tos janten bangke ya da eta mah moal matak ngarubah kana warna rasa amba eta cai. Meunang urang diange wudu ari kitu mah aya bangke gogok aya bangke beurit kageun
Kau mencainya sekedik itu. Tah salajengna hiji tadi mustakmal, kaduana cai mutaghayyir. Nyata cai anu barobah. Tah barobah maksud barobah di dieu teh kakholat kacampuran ya. Kacampuran. Tadi disebutkan teh naon anu mukhalat teh aya di urang mah sebatan teh cai teh. Tah cai teh. Kade cai teh teh sok rajin eta suci tapi henteu biasa nyuci ke sabab naon rasana warnana oge tos kopi. Rasa teh sareng cai rasa anu awal benten teh mana kesak warnana kurang ketinggal benten ya gitu. Tamatan teh mah wayahna kalau misalnya dicampur ke warnana bake cieu teh mancing teh itu. Jadi tetiasa dipisahkan kholat namanya. Tetiasa di maka tetiasa diambu wudu yang teh itu. Nah, tadi bahasa teh kholatnya aya deui bahasa teh mujawir. Ya kholat di mujawir teh kan are kholat mah hese dipisahkan antara anu nyampuran sareng cairna. Tah are mujawir mah kadang-kadang biasa contohna taneuh anu nyampuran kana eta cai sapanya eta taneuh atos namper terus cairna dulu bersih. Tah eta biasa dianggo wudu suci. Misalkan contoh naik di wadah kurang teh geus kakok naik ka aya taneuh diangewe nanean hujan ya. Takkan macampur eta cai teh cai lain taneuh. Tah eta cai teh biasa ya walaupun campuran taneuh. Da ari taneuh mah sifatna alamiah. Taneuh mah sifatna non gitu ada emang gitu sanes buatan ya. Taneuh alamiah jadi teu ieu. Bahkan kan dina eta lagi dina salian ti urang suci ku cai teh nyaeta boga taneuh. Jadi kayak telepatna urang misalkan aya cai kacampuran ku taneuh sakirana eta taneuh anu naon urang ngira-ngira eta bersih suci. Nah, salah kan suci gitu. Tah sareng bagian obatna nyaeta ma'un najisin. Nyaeta caina najis. Tah ieu mah tantos nya. Cai najis mah biasa diangge suci. Wa huwa ismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladzi alasfihi najasatahu. Tah lamun eta si cai teh kakeunaan najasah, kakeunaan najis. Tagir babah atau henteu. Wa huwa ay al-halu annahu ma'un dunal kulataini komodei cai anu kurang tina 20 ulah. Pertarosan ari 20 sakulah teh kumaha ukuran teh berapa? Sakulah teh lamun disentikeun mah 50 kali 50 kali 50 teh eta ulah sakulah. Berarti lamun 20 teh 100 kali 100 kali 100 teh eta 20. Tah anu ngabentenkeunna ari nu cai nu kurang 30 sareng nu langkung 30 naon? Bentenna teh ari nu 20 langkung mah ya ku urang tiasa di obok teu disiuk ge ya. Terjadi masalah bahkan kucuran anu selama eta mustakmal kana eta teh terjadi masalah maka supaya di pasar-pasar mah wudu teh dina balong ya. Geunah wudu na balong mah tampar orang tilu apa yang nyebut ke biasa libur katanya na balong sok ya wudu di dinya kumaha langsung enak gitu. Eta langsung bersih langsung sempurna eta 20. Wa yustasna min hadhil isma min hadhil ismi al maitata.
allati la damalaha sa'ilun inda qatliha. Tah jeung diistisnakeun dina ieu bagian teh nyaeta bangke ya tadi disebutkeun anu ieu bangke teh la damalaha anu teu boga getih sa'ilun anu ngocor. Inda qatliha di mana-mana paehna eta si bangke ausakun ya atau coplokna kuduin anggotana. Nah gitu. Contohnya kayak babi seperti laleur. Laleur mah terjadi masalah. Ayana laleur dina cai, dina bak, dina wadah cai mereka itu duduk, terjadi masalah. Tanu jangan masalah nama, lamun laleur eta sengaja dialungkeun urang kana eta wadah. Jadi mutananya caina walaupun laleur. Tapi lalu atau nyamuk anu itu tengah aja jatuh nang eta cai, eta cai biasa diangin. Tapi lalu kurang sengaja dilalukeun, belum. Misalkan ada lalu atau nyamuk, karena eta cai eta jatuh bakal najis. Sabab hewannya dilalukeun secara sengaja, gitu. Ilam takrah bihi ulam tabayar. Gitu. Sanajan teu barokah warna caina ambeuna. Kamata kalau sing api dengan cainya bisi panggilannya dina cai urang teh kapan kamera siku bangke ada disebutkeun bisi kacampuran kunaon tah gitu. Namun da dina agama urang mah di mana-mana urang khilaf, di mana-mana urang poho ya insyaallah eta teh dihampura kan ulang tuluy poho we. Kebiasaan sholat asar jam 5, ayonya jam 5. Da poho sebenarnya teh. Datang sholat maghrib, ke maghriban atau di jalan. Kamu jangan maksudnya mah. Isya datang ke imam teh, nggak boleh kasarean. Datang waktu subuh kebarangan. Duhur ke perjalanan, asar kemudian atau irahan kepungan ka Allah kan. Dan itu juga ada rupi-rupi manusia manapun yang paling kurang ku sakumaha orang sibukna wayahna orang cakat tak korup ku cara orang masing-masing itu dia. Mangga yang pertarasan ketika yang berbeda kalau bapak beli yang pertarasan insya Allah, tapi bedanya teh pada tinggal karena dua hal. Pami misalkan kecampuran kaporit, kayaknya eta teh simkuring atos kaporitna tahun itu. Jadi volume antara cai sareng kaporit nanti hampir sami, mata kau bisa. Tahun itu mah selalu nama kata ayam metode berikutnya. Da pamit yang kurang susu teh cai beriang emah tos suci warnanya memang tos itu ya, tapi warna rasa di ambeuna tos beda. Sabab obatna tos leuwih-leuwih ngalakukan eta mah bau pisan. Nya pilih eta mah di kolam renang teh kitu. Ya, cai pengolahan ieu teh cai walungan di urang cai kotor tapi diolah deui. Diobatan jadi bersih. Yang mana kemarin cara namanya bahkan di Bogor di Ciliwung. Nah, ayah di Walungan Ciliwung. Tinggal heula ka pabrik eta cai kotor teh gitu ya. Lewat itu apa diobatan jadi bersih. Sampai yang itu biasa. Namun kalau misalkan ayah proses berikutnya, contohnya orang misalkan gaduh mesin filternya disaring deui ya, disaring deui tetapi hasil tidak menjadi kurang tes deui rasa warna ambeuna lamun barubah kembali ke asalna eta meunang diangin gitu. Tapi da cai tos di kapolitan hese dipisahkan tos ngagulung eta mah ya, kecuali bulan aya media tertentu anu biasa misalnya eta begitu.
guruna kedah tinu sanes. Ya, bae misalkan di masjid jadi masjid gitu. Ya, ya. Angin rumah ada ya. Biasa beda misalnya campuran. Ya. Ya, terus lagi itu. Ya. 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 Ya, tasawuf saja ramah, tasawuf. Sabab aya ibadah-ibadah anu dihampura. Ibadah-ibadah anu kurang lalai dina ngalaksanakeun dihampura ku Allah gitu. Anak orang terus terang tapi orang masih kena anjur, tah eta basa fikihnya. Terus terang bahwa sambal teh lah lada ada. Ya, ayo coba. Terus terang eta teh dosa tapi orang asumsi tadinya darame menjaga. Apa jadi itu ya? Soal seringnya pada dari dina masalah fikih mah seger bangun ya. Jantan kami orang misalkan ngagali langkung loba teh kita bakal seger lamun sina kieu tah teh mungkin kena cari ya sebenarnya sengaja tidak salah supaya orang yang paling memahaminya ilmu aspek-aspek bawah gitu ya. Oke, insyaallah paling aya wuduna, aya salatna, mudah-mudahan kaudah kurang sadayana masihan Allah masih ampun yang kurang sadayana pikeun teras kabul ya. Gitu. Alhamdulillah kami di beberapa simpuring saat itu terus tahu salah ya. Terus iya seketik tapi ya sambil saya nah orang itu baik berdoa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ala Allah ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan bila wa bi mazidah ya rabbal alamin alhamdulillah wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujila biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tayyibuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaika a'la darajat tuballighuna biha salawat min jami'il hadatil hayati wa ma'adil mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyul hajat Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana Allahumma ij'alna bika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anil wa dhimanin wa dhibakin wa min syarri kulli lisanin innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alna bil 'afiyati was salamah wa qina bi taqwal istiqamah wa alifna bi mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li awladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamhu bil qur'anil azim rahmatan wasi'atan waghfir lahu maghfiratan jami'atan ya malikan dunya wal akhirati ya rabbal alamin Allahumma ansur fi qabrihi rahmatan wa diya'a wal nura wal bahjata wal ruha wal rayhana was surura min yawmin hadha ila yawmil ba'thi wa nusyra innaka malikun rabbul ghafur Allahumma ij'al Qur'an fi qabrihi munisan wa fil qiyamati syafi'an wa bil hasyri diya'an wa dhilan wa dalilan wa bil mizan rajihan wa ala sirati nuran wa qaidan wa 'anil nari sitran wa hijaban wa fil jannati rafiqan Allahumma tawwil umurana wa sahih asalana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.